Perkenalkan, nama saya Winda Rohayani, NIM PPG saya 2015778. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 dari jurusan Bahasa Sunda. Kali ini saya akan membuat video untuk akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana damang? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillahnya tah nuhun wayahna urang ayeuna masih belajar ti rumahnya ti bumi masih belajar online. Kumargi ayeuna nuju mejahna pisan. Kumaha di bumi sok kakuping tara suara ambulan geuning ibu masuk kuping wae suara ambulan kaditu kadieu. Aya wae, Bu. Aya wae, Bu. Tah Damkar jeung ambulan, Bu. Damkar kamari mah, Bu. Nuhun. Tah mugia urang sadaya selalu sehatnya salawasna sehat dihindarkeun tina sagala penyakitnya. Tah hidup Amin ya Allah. ulah Amin. ulah seueur teuing amang kaluarnya gitu. Saena di bumi we. Tah ayeuna mah mangga sok ngadoa heula. Dipimpin ku Nabil we ngadoana. Satu acan dimulai. Ayo urang ngadoa numutkeun agama sareng kepercayaanna masing-masing. Berdoa dimulai. Ngadoa rengse. Nah, mugia pangajaran orang dinten ayeuna lancarnya orang oge sadayana selalu sehat ya, amin. Oh nya, ibu ngemutan ulah hilap absensinya seperti biasa di LMS absensina sareng anu ngiringan Zoom oge engke aya di capture gitu nya jantan sawae anu hadir. Nah, lajeng urang dinten ayeuna sateuacanna ibu naros heula suanten ibu ka kuping teh ieu. Ka kuping, Bu. Ka kuping. Bu. Gambarna jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah ya. Kumargi nu namina belajar online mah da pasti masalahna aya di jaringan ya gitu. Nya urang tos berusaha oge tapi pami jaringan awan bade kumaha deui gitu nya. Alhamdulillah pami jaringan sae nya. Nah, urang ayeuna bade belajar masih ngeunaan materi anu kamari nya. Tah, masih emu teu nu kamari materina ngeunaan naon? Novel. Ngeunaan novelnya tah. Numutkeun hidup aya manfaatna teu sih urang diajar ngeunaan novel? Tah, saha nu bade ngawaler? Aya, Bu. Kumaha Nabil manfaatna belajar novel teh? Kan di novel teh aya amanat janten tiasa dijadikeun pelajaran oge gitu, Bu. Mohon saya pisan. Nu sanesna cobi manfaatna urang belajar ngeunaan novel. Sareng ieu lah kira-kira tujuanna urang dipiwarang belajar novel teh naon sih gitu. Abi, Bu, terang kumaha sih carita anu dahulu-dahuluna dicaritakeun ku novel, Bu. Oh, berarti eta mah kalebetna jenis novelna novel naon? Pan atas ningon kamari. Kalebetna novel naon? Ya, perang bubat jadi perang bubat teh kumaha. Nuhun. Nah, berarti eta kalebetna novel keluarga atau novel silih asih? Pengetahuan. Novel sejarah. Sejarah, Bu. Iya, leres pisannya. Tah jadi urang belajar di sekolah teh teu aya materi anu henteu bermanfaatnya.
sadayana aya Oh, manfaatna sareng aya aya manfaatna. tujuanana. Iya leres pisan gitu nya. Hmm. Nah, kanggo dinten ayeuna urang bade belajar ngeunaan struktur novelnya, struktur intrinsik novel. Tah, sakedap ku Ibu di-sharekeun screen-nya. Tah, ieu struktur intrinsik novelnya. Tah, tapi saat acan kana struktur intrinsik novel, urang kana tujuan pembelajaranna heula ya. Tah, tujuan pembelajaran dinten ayeuna teh nyaeta nganalisis si struktur sareng unsur kebahasaan novel. Kami isikan atos minggon kamari nya waktu sebelum janggala. Tah ayeuna bagian struktur ayeuna mah sareng unsur kebahasaan ya dinten ayeuna teh. Tah, oke hidup kedah tiasa nyebatkeun struktur intrinsik novelna teh naon wae gitu. Pan minggon kamari ku Ibu terus di piwarang milari novel nanya terus dibagi kelompok ku Ibu minggon kamari. Atos Bu, mohon. Atos. Ya, atas kenging novelna atas ka kelompok hiji. Mohon atos. Mohon atuh alhamdulillah ya. Nah, oke dina tesna ieu KKM-na masih 75-nya. Insyaallah sadaya pasti tiasa ngahontal karena KKM ieu nya pami misalna ngiringan terus Amin. tugas-tugas nage gitu. Kami belajarna leres-leres mah alit lah nilai 75 nya pasti tiasa kahontal. Nah, oke, urang dinten ayeuna belajarna diskusinya, diskusi kelompok. Ya, ngartos sadayana? Atos Bu. Tapi sata acana aya nu bade ditaroskeun heula teu? Cobinya Ibu bade ningalikeun ieu. Pernah ningal buku ieu teu? Novel ieu. Pernah, Bu. Karangan saha? Pernah, Bu. Hilap deui, Bu. Silap deui, tapi pernahnya ningal. Pernah, Bu, pernah. Pernah, ya. Nah, pami anu ieu Tacan, Bu. wah Acan nya. Bu. Waktu ibu remaja mah Tacan, Bu. rame. Waktu ibu remaja mah rame buku ieu teh nya soalna difilmkeun nya Surat Kecil untuk Tuhan. Ieu teh novel terus diangkat kana filmnya dikisahkeun. Ayeuna Ibu aya materi ngeunaan struktur intrinsiknya. Nah, ieu struktur intrinsik novel teh. Tapi nu namina guru zaman ayeuna sifatna sanes sumbernya tapi hanya menyalurkan saja gitu. Nah, jadi ayeuna mah hidup anu naros gitu nembe ku Ibu dijelaskeun. Cobi sok aya nu bade naroskeun ngeunaan struktur intrinsik novel? Tabita, Bu. Tabita naon patarosana? Puseur sawangan teh naon ya, Bu? Puseur sawangan. Tah, Maksudna. puseur sawangan teh jadi lamun dina bahasa Indonesia nama sudut pandang nya, mun dina bahasa Inggris nama point of view. Jadi kumaha keterlibatan pengarang kana si karanganana. Apakah si pengarang teh aya di jero carita atawa si pengarang teh di luar carita nya. Nah, lamun si pengarang di jero carita mah biasana si tokohna teh namina teu aya nami, biasana mah saya atawa dina Sunda mah kuring. Kantos maca teu? Cerita anu tokohna teh saya we terus gitu, teu aya namian. Kantos teu? Kantos, Bu. Ya, ta eta contoh anu puseur sawangan caturan jalma kahiji. Kami puseur sawangan caturan jalma katilu, si pengarang teh aya di luar nya. Jadi memang nyaritakeun batur gitu. Biasana ngangge nami tokoh-tokohnya sapertos biasa, sapertos itu. Kumaha Tabita tos jelas? Terus, Bu. Ya, aya nu bade naroskeun deui nu sanes? Manya Tabita hungkul nu naros. Rivaldi Bu. Rivaldi sok bade naros naon Rivaldi? Bu kumaha carana milari tema pan beda sareng judul teh tema. Leres pisan.
Kade ulah aya nu masih nganggap tema sami sareng judulnya jantan pami judul mah si gambarannya anu ngawakilan gitu eta judul. Pami tema mah biasana tersirat. Terang teu tersirat maksudna naon? Dengan Bu, kurang jelas. Tersirat maknya kurang jelas. Sanes kurang jelas, tapi nu namina tersirat mah jadi urang teh kedah ngartikeun nyalira gitu. Kudu ngartikeun sorangan. Henteu ditulis siga judul, judul mah ditulis gamblang. Ari tema mah tersiratnya. Urang kedah maca heula si novelna nempe dugi ka beres, nembe urang tiasa nyimpulkeun tema novel eta teh naon gitu. Nah, jadi tadi Pak Tarosan Rivaldi kumaha cara milari tema? Carananya kedah maca novel eta sampai tamat gitu. Ya, sampai tamat kedah apal jalan caritana nembe tiasa nyantar tema. Kumaha Rivaldi tos jelas? Mohon Bu ka hartos. Ya, aya nu bade naroskeun deui nu sana? Ajeng ya mangga Ajeng bade naroskeun naon? Pami palaku sareng tokoh sami itu Bu. Ya, salaresna sami-sami wae nya palaku sareng tokoh teh gitu eta keneh biasana di dieu disebutkeun selain tina nami palaku atau tokohna oge tapi sareng watek-watek atawa sifat-sifatna gitu nya. Jadi sifat jalmi ieu kumaha, sifat tokoh ieu kumaha gitu nya ta si palaku teh. Jadi lebih ke nama dan peran gitu nya. Ngatos Ajeng? Jadi perannya sebagai naon gitu. Watakna kumaha gitu. Nah, sebatas gitu. Aya bade taroskeun deui? Hiji deui we lah, hiji deui pertanyaan. Kah? Cahaya. Galur maksudna naon, Bu? Galur teh pami dina bahasa Indonesia mah disebatna alurnya. Jadi jalan cerita. Aya anu maju, aya anu mundur, aya oge anu campuran, anu kilas baliknya. Lamun cek bahasa gaul nama flashback gitu. Jadi entos di masa depan terus nyawang deui ka belakang teh kumaha gitu. Sabatas gitu ya. Nah, tadi ngeunaan patarosan ngeunaan struktur intrinsik novel ya. Saya pisan tos seueur siswa anu bertanya ya. Ayeuna mah kan kamari atos dibagi kelompoknya ku ibu teh. Tos dibagi jantan sabaraha kelompok? 3 Bu. 3. Bu. Nah, kelompok hiji cobi nyandak novel naon kelompok hiji? Gilang. Abi mah kelompok 2 Bu. Oh, kelompok 2. Bukuna naon Gilang novelna? Bentang Pasantren Bu. Karyana Usep Romli. Nah, saya pisan eta tentang remaja-remaja gitulah biasa dibaca. Terus anu kelompok hiji naon? Buku novel anu kelompok hiji. Perang Bubat terus Bu hati. Oh, mohon Perang Bubat nya sejarah. Lajeng kelompok 3 novel naon? Buron, Bu, buron. Novel buron karangan saha novel buron teh? Aam Amelia. Amelia. Oh iya. Terus. Nah, ayeuna mah hidup ieu naon berkelompoknya. Mangga sareng kelompokna kumpul sanes kumpulnya ada sanes di kelas, raraos sanes ibu di kelas gitu. Nah, entos dibagi-bagi kan si novelna ku ibu terus dipiwarang bagi-bagi kan? Ya. Mohon. Nah, terus dibaca bagian masing-masingna. Kantos. Ayeuna mah ke ku ibu dipasihan waktos kanggo diskusinya hidup tiasa ngalangkungan WA atau anu sanes diskusikeun sambung-sambungkeun misalnya Tabita maca bab sabaraha, Neng maca bab sabaraha, sambung-sambungkeun. Jadi engke teh seakan-akan urang teh maca hiji novelnya gitu. Ieu kanggo langkah-langkah baca novel kanggo pemula nya. Soalna maca novel Sunda hese teh sih.
ese babari Bu lah. NS oge Sulit nu babari. Lumayan. Kumaha hesena kumaha coba. Aya kata nu ke ngartos itu Bu. Hmm. Artina. Nah, eta fungsina diskusinya. Nah, ayeuna sok mangga diskusi pami aya kekesapan nu teu kahartos tiasa ditaroskeun ka ibu ya gitu. Mangga sok diskusi heula ayeuna. Oke, entos diskusi ya macakeun atawa ngapresentasikeun hasil diskusina nya. Sok mangga ku ibu dipaparin waktu 15 menit kanggo diskusina nya. Nah, kumaha atas larengse diskusina? Atas Bu. Ya, ayeuna mah ibu hoyong hidup ngapresentasikan hasil diskusina. Nah, tadi kan ibu miwarang milarian struktur intrinsik nanya tina novel anu dibaca eta teh. Tapi selain milari struktur intrinsik na oge, ibu nyuhunkeun hidup oge tiasa nyaritakeun gitu. Tiasa nyaritakeun si novel eta teh tentang naon supaya rerencangan orang anu henteu maca oge jadi terang gitu. Jadi bisa nambah wawasan orangnya. Ngertos? Ya, sok bade kelompok saheula. Biasana nu terdepan mah kenging nilainya langkung ya, bade saheula. Kelompok 3 Bu. Sok, mangga Nabil, tadi teh buronnya. Nuhun. Sok caritakeun hasil diskusina kumaha. Janten di novel buron ieu teh aya struktur intrinsikna. Nu kahiji teh kan tema. Nah, tema novel buron ieu teh nyaeta kahirupan. Soalna di dieu teh aya nilai-nilai kahirupanna heueuh. Nah, nu kadua teh aya galur. Galur dan novel buron ieu teh nyaeta galur maju. Soalna ya terus maju, teu aya mundur-mundurna, teu aya flashback, teu aya naon, teu aya masa lalu. Jadi imah maju we. Nu katilu teh aya latar. Nah, latar tempatna di dieu teh aya kota B, kota T, bumi Mangsuwarna, sareng kantor majalah Wanoja. Nah, nu kadua teh latarna aya latar waktu. Latar waktu nanti aya isuk-isuk, aya berang, sareng sore. Jeung nu katilu latar suasana, aya pika sediheun, aya ambekeun, aya pika sirieun oge gitu. Nu katilu teh puseur sawangan. Puseur sawangan novel buron ieu teh nyaeta jalmi kahiji. Soalna di novel buron ieu teh si penulisna teh ngucapkeun teh kuring gitu Bu sareng ngucapkeun teh kuring lain nami tokohna gitu. Nah, nu kalima aya alaku. Nah, nu kahiji aya Umi Sumirah, watekna teh sok ngabantu sareng pengertian. Nu kadua aya Andika. Nah, Andika ieu teh teu gaduh pendirian tapi sok nolongan batur. Nu katilu aya Alan. Alan ieu teh babari akrab jeung batur sareng sopan anu luwih kolot. Nu kaopat aya Asmara. Asmara eta teh watakna santun sareng bager oge sok ngabantuan batur. Jeung nu kalima aya Dokter Santana. Dokter Santana ieu teh bager santun oge sareng pengertian. Nah, amanat dinu novel ieu teh urang sadaya teh ulah sok ngabohong soalna engke bakal nyesel ka hareupeuna. Sareng urang teh kudu nyaho oge gitu Bu, joro hate jalmi ge gitu Bu. Jadi teu ningali ti luarna hungkul. Nah, alhamdulillahnya tah sapertos kitu anu ku ibu dipiharep teh hasil analisisna disebat-sebatkeun temana naon, palakuna saha. Tadi anu menarik teh nu kakuping ku ibu teh saurna dina novel buron ieu teh puseur sawanganna jalma kahijinya. Leres Nabil? Terus Bu mohon. Nah, kumargi cenah disebutkeun di dinya tokohna teh kuring nya gitu. Tah leres pisan eta kalebet karena puseur sawangan jalma kahijinya. Tadi teh nambah struktur intrinsikna nya Nabilnya. Mohon Bu. Tak oke berarti kantun caritakeunnya supados nu sanes terang gitu. Tadi kan pas ngupingkeun struktur intrinsikna pasti penasaran gitu anu sanes teh. Tangke dicaritakeun ku Nabil. Sok ayeuna bade kelompok sahaeun? Buku nu manaeun? Perang Perang Bubat. Sok
Saha nu bade macakeun struktur intrinsikna nu peran bubat? Ini Bu aku ya nih. Sok mangga ya nih struktur intrinsikna. Struktur intrinsik novel perang bobat. Tokoh jeung watak. Bentar Bu. Raja Sunda Prabu Maharaja Linggabuana. Bager bijaksana tara suudon. 2. Bunisoro Surapdipati. Adina Raja. Bager pinter apa kana taktik Gajah Mada. 3. Citra Resmi Diah Pitaloka. Putri Sunda anu geulis pinter gede kawani. 4. Hayam Wuruk Raja Majapahit sabenerna bager jujur. 5. Gajah Mada patih di kerajaan Majapahit boga obsesi ngalehkeun kerajaan Sunda. Galurna maju Bu. Latarna di istana kerajaan Sunda dikawali di alun-alun bobat di kerajaan Majapahit. Latar waktuna lengkap aya bagian isuk-isuk berang jeung peuting. Amanatna urang kudu salawasna siap ngaharepan kaayaan naon wae. Soalna teu kabeh jelema bager jiga nu ku urang disangka. Temana perang antara kerajaan Sunda jeung kerajaan Majapahit antara salah paham antara Raja Hayam Wuruk jeung Patih Gajah Mada. Tos Bu. Iya, hatur nuhun pisan Yani. Nah, Mohon. kelompok 2, kantun kelompok 2 nanti acan. Sok. Saya bade macakeun struktur intrinsikna. Ajeng Bu. Ajeng struktur intrinsikna jeung. Sok. Struktur intrinsikna temana kahirupan remaja di lingkungan pasantren. Galurna maju, tokoh jeung watakna. Aib santri anu bager kadang ngarasa bosan oge bogoh pisan ka Imas. Nu kadua Padil, babaturan sakamarna Aib bager ngarti pisan kana kahayang Aib. Katilu Imas, anak ajengan anu soleh bager jeung geulis. Kaopat lurah santri tegas kana aturan. Latarna di pasantren sareng di jalan. Latar waktuna siang sore peuting. Amanatna lamun urang neangan ilmu kudu serius, ulah loba heureuy, ulah males, lamun resep ka hiji jalma oge kudu ku jalan anu hade jeung halal. Ya, hatur nuhun ajengnya taeta nembe struktur intrinsik tina novel Bentang Pasantrennya. Anu kakuping ku ibu mah eta teh tentang kehidupan pasantrennya, jadi penasaran hayang perang caritana kumaha. Nah, tadi tos struktur intrinsikna ayeuna kan sauribu tadi selain struktur intrinsik sok tentang eusina nya caritakeun eusina. Ayo tadi teh nu kahiji teh Nabilnya, sok Nabil ayeuna caritakeun tentang buron Bil. Singkatna novel cerita buron ieu teh nyaritakeun suami istri nu namina teh Umi Sumirah sareng Andika. Nah, Andika ieu teh gaduh bakat gitu Bu, jadi penulis soalna jago ngatai kata-kata oge. Andika oge ini Bu ngebuka jasa narjemahkeun artikel ti Inggris ka Indonesia atawa ngabantuan mahasiswa nyusun skripsi gitu Bu. Nah, dina hiji poe Andika teh ditawaran padamelan. Padamelan teh nyaeta ngoreksi kata-kata dina buku paket pelajaran budak SD gitu Bu. Nah, efek teh Andika teh dijebak gitu Bu. Nyata padamelan eta teh padamelan sindikat narkotika gitu Bu. Nah, kumargi kitu Andika teh janten buron gitu Bu ku polisi teh. Nah, Andika teh ngajak we ka Umi Sumirah gitu ngalih, soalna kan tos jadi buron Andikana. Tapi bingung gitu Bu bade ngalih ka mana gitu kan. Nah, Umi Sumirah teh inget gaduh emang di kota teh namina teh Mang Sumarna. Nah, di bumi Mang Sumarna eta teh kan Umi Sumirah sareng Andika teh gaduh penghasilan. Nah, Andika teh ngadamel karangan kerengke dipasihan ka redaksi koran atau majalah. Tapi nganggo namina Umi Sumirah gitu Bu. Penulisna lain si Andikana nu ieuna lain nganggo namina Andika. Nah,
tos kitu teh Umi Sumirah ieu masihan karanganna Hasil Andika efek teh karangan eta teh alus pisan Bu, saya pisan. Nah, janten Umi Sumirah teh kantun kasohor gitu Bu, soalna kan eta nganggo namina Umi Sumirah lain Andika. Nah, tos kitu teh Umi Sumirah teh kan saking ku kasohorna ditanya-tanya ke wartawan tah gitu lah masalah karangan nu sanesna atau karangan nu keur didamel gitu Bu. Nah, dina hiji poe Umi Sumirah teh kan nuju masihan karanganna ka kantor majalah punya kantor majalah Wanoja namina teh. Nah, efek teh kan Andika teh keur aya di bumi Mang Sumarna eta kan Bu. Nah, di bumi Mang Sumarna eta teh gunungna anu bitu gitu Bu. Nah, janten nya selamat gitu Andika teh. Nah, kumaha kitu Umi Sumirah teh bingung gitu Bu, kan ieu karangan teh hasil buatan Andika tapi kan Kang Andikana tos teu aya gitu tos ngantunkeun. Nah, efek teh kan Umi Sumirah teh stres soalna ditaros wae ku wartawan gitu Bu, ieu kumaha karangan sanesna kumaha kan Umi Sumirah mah teu tiasa naon gitu Bu, soalna nu ngaranna Andika eta. Nah, tos kitu teh nya Umi Sumirah teh ngalih ka kampung dah stres Bu, soalna ditanya wae ku wartawan. Nah, di kampung eta teh Umi Sumirah teh dicapna jalmi nu gelo soalna mun aya nu nyebatkeun kata wartawan teh Umi Sumirah teh sok dialumpat gitu Bu atawa sok muda gitu Bu. Nah, kitu teh efek teh Andika teh teu acan ngantunkeun gitu Bu, teu acan ngantunkeun. Andika teh ternyata nyusul Umi Sumirah ka kantor majalah Wanoja, tapi meureun keur di jalan meureun Bu nya. Jadi teu acan papanggih gitu sareng Umi Sumirah. Nah, efek teh Umi Sumirah teh di pasihan gitu, di pasihan terang ku namina asmara gitu Bu. Ternyata Andika teh hirup keneh Bu. Nah, janten sapertos kitu nya buron teh gara-gara mimitina nganggo nami samarannya eta teh. Janten nu gaduh nami aslina jadi kasienan gitu karena terkenal PT sanes urangnya. Tah, dina kahirupan nyata oge urang teu kenging kitu nya, teu kenging nganggo karya batur di akun urang atawa urang ngaran terus dinamian batur. Tah eta teu kenging soalna bisi siga dina carita buron eta nya. Mangga kanggo novel Perang Bubat bade dibacakeun ku Rivaldi saurna nya, mangga Rivaldi. Mohon Bu. Jadi caritana tentang Kerajaan Sunda anu ibu kotana di Kawali ayeuna mah di Ciamis. Aya 4 orang tamu nu datang ti Kerajaan Majapahit. 4 orang eta teh tugasna jang ngalukis wajah putri Sunda nyaeta Citra Resmi Dyah Pitaloka. Jadi Raja Majapahit nyaeta hayang murug keur neangan calon istri. Carana ku ngalukis wajah putri nu aya di sakabeh kerajaan Nusantara. Akhirna nu di istana apaleun bahwa rombongan orang Sunda keur di perangan lain dijemput jang keur pernikahan. Hayang murug ambek ningali kalakuan Gajah Mada. Tuluy jenazah sakabeh orang Sunda diayakeun upacara penghormatan terus abuna dikirim ka kerajaan Sunda. Nah, sapertos kitu nya janten cenah perang Bubat teh jadi perang antara kerajaan Sunda sareng kerajaan Majapahit ya. Nah, ayeuna kantun novel nu terakhirnya Bentang Pasantren saurna tadi bade dibacakeun ku Neng nya. Sok mangga Neng. Mohon Bu. Aya santri ngaranna Aep. Aya santri ngaranna Aep. Nyebat jeung babaturan sakamarna ngaranna Padil. Aep pernah ninggal istri nu pikaresepeun Aripek namina Imas, anakna ajengan di pasantren eta. Si Aep akhirna bisa panggih jeung Imas, najan bahasana lemes tapi geus katepikeun yen Aep teh resep ka Imas atuh Imas ge oge sarua boga rasa ka Aep. Nah, janten
nyaritakeun tentang kehidupan santrinya ya tamanya. Beres? Beres, Bu. Ya. Aya nama cik kacindekan atau kesimpulan tina pangajaran dinten ayeuna teh naon gitu. Ku ibu bade ditunjuk we nya ieu mah. Siap atanapi henteu, ngaregepkeun atanapi henteu nya acak pokona mah. Cobi ku Rivaldi, ayo Rivaldi cindekeun atawa simpulkan pangajaran dinten ayeuna belajar naon wae. Siap Bu, hatur nuhun. Tadi tos diajar unsur intrinsik tina tema galur tokoh puseur sawangan amanat atau skaeta. Terus pembagian kelompok novel. Tadi teh kelompok hiji perang bubat, caritana sejarah Bu, lumayan bagus. Kata-katana oge henteu sulit lah Bu. Novel kedua Bentang Pasantren eta mah nyaritakeun rumaja pasantren lah Bu. Lumayan ieu caritana oge sae. Nu katilu buron tadi puseur sawanganna anu beda puseur sawanganna eta puseur sawanganna saorang Bu eta mah Bu. Jadi rada penasaran oge caritana buron teh. Ya, aya hiji kebiasaannya ku ibu ditinggal Rivaldi ka tinggal ku ibu pami nuju nyarios tara daek cicingnya Rivaldinya. Nah, kebiasaan. Biasana sok aya siswa nu dipiwarang ka payun pidato atawa naon pasti we endes-endesan pikiran tanya. Biasana mah ku gempeurnya deg-degan atawa naon tah. Latihannya Rivaldi, latihan kedah Siap Bu, latihan Bu. Alhamdulillahnya, aduh ibu pisan ternyata siswa tos tiasa nyimpulkeun kegiatan belajar dinten ayeuna gitu. Hiji oge cekap lah atos ngawakilan sadayana. Nah, ayeuna hiji deui peran hidup dina diskusi tadi saatos ngapresentasikan ayeuna ibu hoyong hidup ngomentaran. Ya. Ngomentaran rerencangan hidup, ngomentaran kelompok anu sanes. Gitu. Tok tahan nu bade ngomentaran di dieu. Yuk. Nabil yuk komentaran Nabil. Nabil bade ngomentaran kelompok 2 nu novelna Bentang Pasantren. Nah, atos alus punya ngenyaritakeun jalan caritana. Tapi leuwih saya deui nyaritakeun teh leuwih panjangan gitu, bukan eta pondokting. Terus kan latar teh aya 3, aya latar tempat, aya latar waktu, sareng latar suasana. Nah, tadi di kelompok 2 mah nu Bentang Pasantren disebatkeun Bu, latar suasanana nyebatkeun latar tempat sareng latar waktuna hungkul. Tapi sadayana tos alus Ibu menemukeun Nabilah kelompok 2. Nah, saya pisannya tadi komentarna cekap ngawakilan hiji oge komentarna eta mah kanggo perbaikan welahnya kanggo diperbaiki gitu. Alhamdulillahnya kanggo pembelajaran dinten ayeuna diskusi itu bener-bener diskusi gitu nya henteu ibu hungkul tapi ngobrol sareng sadayana gitu. Nah, tangtosna engke aya penilaian saha nu paling aktif gitu, saha anu masih cicingeun nya. Nah, alhamdulillah tadi sadayana tos tiasa ngapresentasikeun hasil diskusi nanya. Tah, tadi kan hidup tos ngetret-ngetretnya anu bieu didiskusikeun. Ayeuna ku ibu di pasihan lembar kerja nanya janten hidup tiasa ngerjakeun di dinyana langsung gitu. Tah ieu kanggo lembar kerjana ku ibu tos di-share kan di Google Classroom oge nya. Tapi ku ibu ditinggalikeun deui di dieu. Tah, ieu lembar kerjana nya tempat hidup ngerjakeun tugasna. Nah, oke, hasil diskusi hidup anu tadi diseratkeun di dieu nya. Nah, kelas, kelompok, judul novel, terus pangarang pamedalna nya identitas buku.
Terus struktur intrinsik nanya nu tadi tema palaku watak latar galur sareng amanat ya. Sareng ieu terakhir aspek kebahasaan dina novel ya sapertos kitu. Kumaha ngartos sadayana? Terus Ibu aspek kebahasaannya tentang naon? Oh, mohon. Tak acan didugikeun nya kanggo aspek kebahasaana. Saya pisan mutian tos naroskeun. Jadi aspek kebahasaan teh pelajaran bahasa anu aya di novel eta gitu nya kata-kata. Nah, orang bade milari aspek kebahasaan teh nya eta ngeunaan kecap rundayan ya. Jadi aspek kebahasaan anu bade dipedar ku urang dina novel ieu teh nya eta ngeunaan kecap rundayan nya. Kecap rundayan teh kecap anu tos nganggo rarangken. Urang teh rarangken naon? Bahasa Indonesiana lah naon rarangken teh? Kata gabungan gitu bukan Bu? Kata gabungan. Nah, nya supaya Rangkaian bukan Bu? rangkaian supaya jelas ku Ibu ditingalikeun slideshow-na. Jadi ieu kecap rundayan teh nya, kecap rundayan teh kecap anu tos dirarangkenan atawa ceuk bahasa Indonesia nama sudah diberi imbuhan. Nya imbuhan rarangken teh. Imbuhana rarangkenna, rarangken hareup ka jeung rarangken tukang an. Nah, misalnya di dia aya contoh kecap barang kadaharan. Berarti ieu kecap dasarna naon? Dahar. Dahar. Tah misalnya hidup dina novel teh mendak kecap kadaharan. Tah tulis kana kolom nu tadi nya kadaharan. Tah kumaha sadayana tos ngartos? Ibu ai pamedal teh naon, Bu? Pamedal teh penerbit. Penerbit biasana dina bukuna sok aya penerbitna di mana. Terus kanggo dina LKPD tadinya selain aya kolom-kolom anu kedah diisian oge tadi aya soal anu kedah dikerjakeun nya. Aya soal-soal anu kedah dikerjakeun dirinya tos aya ku Ibu tos disayogikeun. Jantan hidup kantun ngeusian. Sapertos biasanya pami entos dieusi biasa langsung dikempelkeunna sok filena wae nya atawa misalna nu teu gaduh perangkatna kanggo ngetik biasa diserat di buku tulis terus difoto ya. Alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna parantos rengse ke mingguan payun orang masih belajar ngeunaan novel ya tapi engke hidup ngadamel animasi ya. Ieu kanggo contoh animasi novelna. Ibu yakin hidup biasa ngadamel animasi nu sapertos kitunya secara barudak zaman ayeuna mah entos langkung modernnya entos langkung hebat lah tibatan guruna gitu. Nah, ayeuna mah urang tutup wae pangajaran dinten ayeuna ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Hatur nuhun ka sadayana anu tos sumping dina Zoom nya sok sanajan teu tepang langsung tapi orang biasa ningal rarai-rarai ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.